goblok sia. Cai aing kita. Hei, goblok sia, cai aing kita, cecerokan eta, bagi bedah-bedahkeun. Aduh, sia nanaonan. Awah aing saat ieu atuh tunjuna mah. Jadi siapa yang kumaha sih? Mang biasa pae cai teh ngalir ka ditu. Kan kege cai mah kahanap jatohna, kabeh oge ngaran di luhur mah. Ding amang galak kabejan. Jadi naon jagoan lain ya aing mah bedog sia ayo. Aing mah pacu mang. Aduh, aku murah belum aing gitu mah sia. Naon teh? Aduh, iya cai cenah ieu urang pa ngadeun. Naon teh? Iya wa urang kan ngadeun openan cai supaya ke sawah urang teh yeuh cenah ieu. Oh, cing atuh aya nama kieu ya, dengekeun. Maneh budak ngora, heeh. Ulah dibedahkeun kieu, ieu pan ya merek dipacul nya mangnya. Nya, oge ye saat cai teh jarina kumaha dikelebakeun wae ieu. Heeh, tah ayeuna maneh kieu, tah ieu mah caian. Jadi ulah-ulah didadaskeun kieu, ieu mah garing kieu ieu. Ulah tapi kapar rese ayo yang bereskan. Ayo tuh Ulah tapi jadi gantar kakaitan ulah jadi naon istilahna oh bahaya licik bae gawe tah ayeuna kieu pan ieu si akang ieu geus rada kolot ieu budak ngora kudu silih elehkeun jadi istilahna ieu orang ngobrol di luhur ieu meni aya ieu si lamun disikat ku ieu ku bedog kumaha ieu ribut teh anu eleh asup ka rumah sakit anu menang asup ka polsek rek nu mana ieu sakadaek-daek wae ngolangkeun pacul anu gaep cik atuh geus karolot teh kumbaleuna saha dia tah jadi kumaha ya teh mimitina kumaha mimitina sok urang kan ngapenan cai wa ceritana ieu akang ieu teh tiba-tiba teh buset ninggalak wae menyentak-nyentak ngomongna teh atuh sana rek ngeunah coba ayo sedangkan sawah orang teh lebak eta lega ti dia ai cai dibeakeun wae kumaneh pedagang cai di luhur modalna kahanap tah eta teh dia kudu prinsipe urang dirinya masing-masing. Tanya nama kieu, ieu ceuk abah mah kieu nya. Urang istilahna cai urang bagi sing bener. Matak di dieu aya ka pemerintahan teh pemerintah teh anu kudu nguruskeun teh anu kieu. Pan di desa teh meureunan aya lurah, aya sekdes, aya kaur, aya kepala sawah. Tanya kepala sawahna ieu teh eueuh meureunan nya matak kieu oge raribut. Aya kepala sawah teh di dieu. Aya buku ge nyata kitu. Oh, jadi kepala sawah Gak aya dia mah. memang zaman ayeuna mah gitu jadi istilah nama kaur loba tugasna teu pararuguh jadi kaur teh teu kaur digawe eta mah jadi teu digawe-gawe gitu jadi teu kaur gawe erek gawe ge mangkat balik deui meureunan tah jadi istilahna ari ngurus sawah teh anu sakitu ripuhna lamun di zaman baheula mah ye keur zaman abah keur ngora keneh aya kepala sawah aya sekdes jadi kepala sawah teh nguruskeun cai saurang bagianana sakieu bagianana sakieu teh ayeuna pan eueuh jadi ieu anu sok nyin malapetaka teh pemerintah keneh jadi kaur oge seperti pengelola naon kepala sawah eueuh tah jadi kepala sawah teh penting naon sababna Kepan cai teh kabutuhan geura usum hujan penat bisa rarempag sawah batur lamun saya ibaratna usum halodo atur taku kepala sawah tah engke biasana mayarna teh sagede ngewang baheula mah kumaha legana sawah sih ari baheula mah legana sawah sabaratna lega beureun rada gede bayaranana nu saeutik tari ayeuna mah eueuh jadi ribut tah ayeuna mah kieu ceuk abah mah nya istilah mah nyawah mah berjalan terus ulah tapi kaparasea heupan urang teh dulur
dulur saadam sahawa saagama komo ieu sarua jeung tukang tani nganu kahalangan ku galeng lamun panggih unggal poe rek dar wae pasehat itu rek ribut rek garelut wae geus karolot eta jangot geus diarayaan itu kumis geus barodas cik atuh mikir urang teh ayeuna teh kawajibanana teh coba silih pika nyaah silih pika asih silih pika deudeuh pan urang mah urang Sunda lain ari urang Sunda mah turunanana teh Prabu Siliwangi. Jadi Siliwangi teh silih asah, silih asih, silih asuh. Ulah tepi ka parasea, silih seungitan, Siliwangi teh silih seungitan. Ulah sok ngomongkeun batur, ulah ngagorengkeun batur. Itu istilahna urang silih seungitan, silih tulungan, ulah marawap karep sorangan kitu. Urang mah urang Sunda. Urang Sunda mah hanap asor. Semuhun Bapak, Abah. Tah ya nama kieu pan urang teh istilahna mah silih pika nyaah, silih pika asih, silih pika deudeuh nya urang turunan Prabu Siliwangi pan kudu silih seungitan. Ulah naon ngaranna teh ulah main sakarep sorangan. Geus ayeuna mah menta dihampura tah anu ngora ka anu kolot kudu daek ngahampura ulah ke pangihdar deui ayeuna aya urang ieu lamun dikadek ku ieu kumaha coba ieu teh da neurak sigana kajeun kieu-kieu oge ieu teh tuh ieu teh lamun sakali ngadek ya kana beuheung aduh tawa eta pacul model eta rek kumaha tong teu ka Garut dah nyewa komo ayeuna kapanggih ku urang ku kolot kudu diuruskeun kudu silih hampuranya sok jang minta dihampura ka itu jang Hampura. Ya, bebaskeun nya, maaf nya, jang itu Abah lamun Bapak hilap gitu paling tai setan kumapannya. Sok tak kitu Wah, berapa? Atuh nuhun, perhatikeun. timbalager nya ulah tepi ka kejadian deui parasea deui we pokona mah. Lamun kejadian parasea deui kapanggih ku Abah geus deh diuruskeun ke mah ka ditu ka kantor polisi. Ngarah leuwih aman. Nganu keur pesen we jadi Abah mah ulah tepi ka kejadian deui seperti nu geus dieu kumaha lamun kejadian di dinya boga pamajikan boga anak dinya boga pamajikan boga anak lamun urang tepi ka asup kana panjara pan ari anak urang pamajikan urang rek dibere dahar naon sok ingetkeun Riweuh sadayana Bah. nya kitu mata kriweuh sararea jadi istilahna urang kudu boga naon ngaranna teh boga pikiran urang bakal kumaha kajadianana ulah kumaha engke hirup mah ulah kumaha engke kumaha aing ulah lamun kumaha engke akibatna bakal fatal tapi lamun engke kumaha ayeuna lain ayeuna kumaha engke tapi engke kumaha ayeuna lamun ayeuna ngabunuh batur engke na asup ka panyara tuh jadi engke kumaha ayeuna amun kumaha engke atau kumaha aing ayeuna kumaha aing emang pae lempang sorangan ka kuburan hayang dikubur sok pan hayang dikubur teh meureun aya batur nu ngagotong ulah kumaha aing wae na sagala kumaha aing wah ieu mah parah barudak ngora teh geus kitu nya Nuhun. ulah tepi ka jadi gantar kakaitan we pokona ulah jadi istilahna papanjangan kan bisi aya nanaon boh ieu lamun aya kepentingan lamun tepi ka aya kaributan geus datang ka Abah ku Abah dibereskeun geus asa kitu lah hampura ieu Abah bisi salah ngomong dari kolot mah angkur bisa mereskeun bisa mamatahan atuh tina cai mah panas tina cai mah tapi ka aku mah lain urang unggul lain tapi si amang erek macul teh ka mawa cai erek maculin mah Nya teh nama kitu ge eta ieu na ieu maaf ieu kurang dicokot sate bisi kalepasan lain naon Nuhun Bah.